Dina jajar carios anu beureus katurkeun. Dilaresan dangan ieu simkuring nyandak jajar carios hayang beunghar. Urang kocapkeun. Di hiji imah anu jauh ditungtung lembur. Harita aya hiji kulawarga anu estuning kerepakeun kungsat bahan. Hasil pas-pasan estuning waluran kaayana kadang-kadang temangi dahar sapoe jemput kusabab eta kulawarga dina nyiar kipayah teu bisa motekar kawas nu seje. Urang kocapkeun kulawargana Mang Kemen anu boga awewe ngaranna Biino. Kocapkeun harita Mang Kemen manehanana keur bingung ngahurung balu mikiran kahirupan anu karasaana beuki ripuh jeung beuki susah. Bingung teu manghitung-tung susah taya sudah ngagerendang dina hatena Mang Kemen bari pok nyarita. Nasib aing asa kabina-bina teuing hirup teh heurepakeun pungsat bahak cicing aku bae meureun ngarapes atuh syukur aku lain dilatih ku make cek tukang dongeng. Sok cicing ari peragama cicing urutkeun we ka mana kahayang tukang dongeng bong hirup. Nah atuh susah-susah teuing ieu teh. Hirup digugulung ku kabingung, diudak-udak ku kasusah. Kudu kumaha atuh? Ari kudu bubuluh kana naon atuh. Cek rasaan bubuluhaneun teh sagala geus prak dilakona. Tapi meureunan ieu mah nasib we nu kuat. Abong-abong teuing nasib si nasib. Asa kagila-gila keting. Boga awewe mani rewel. Geus karu penghasilan teh sakieu-kieuna kuring teh. Mungsina kuring teh diutawan. Nya meureunan ari diutawan mah geus lain dicaritakeun deui awewe teh. Kudu ngarti saeutik mah kana resiko kurang kudu sabar. Lain ieu mah boga hate panasan, panas barang. Nempo batur meuli mobil manehna tumpak ambulan. Wah, maknya. Maknya lah. Kapan kagak geringan? Ulah protes atuh. Kagak geringan. Iya. Lain maknya Arek tumpak ambulan, arek tumpak roda, arek tumpak naon, protes. tong protes. Kunaon tadi hayang bacakan tukang Sok dongeng? cicing, Sok sing sabar. sing sabar. Nurutkeun. Nurutkeun sagala rupa we. Kumaha ge tukang dongeng sok. Ayeuna urang kocapkeun Biino anu saeutik teuna manehna keur pagetreng jeung Mang Kemen. Sesatna ngarasa teu genah ku ayeuna resiko kurang jeung kurang wae. Kacaturkeun harita Biino norojol ti pawon. Sing bener atuh, sing bener ti ditu mucuhuna. Lain kawas penyanyi dangdut ka dieu, sing bener. Jama ambak kumaha? Jama ambak. Nepo salakina di dieu. Lamun jama ambak peragaanana anu langsung menta ieu. Eta jama ambak. Berpasea. Sok sarjana ke pasea. Siap. Kacaritakeun Biino narojol harita tadi pawon. Nepungan nu jadi salakina anu aya di patengahan. Ini aya kikituan segala rupa eta. Cicing weh heula narojol cicing nepi ka dieu. Ah, nu mah gesek ieu mah. Gesek. Biino datang nyampurkeun anu jadi salaki.
bari biwirna kurawud hasil. Kurawud hasil. Kumaha dong? Buat salah wae aku model. Itu nu kurawud hasil. Delak delek kanu jadi sarati. Pok harita Dewi Inoh nyarita. Nah, itu tadi kumaha di rumah tangga tadi tadi sumber untuk suara dan macam-macam kita nukul baik. Iya. Tuh tinggal di batu rumah. Bro di jurung, bro di batu di tengah imah. Lubuk-lubak kebun lubak tinggal lebok. Nah, atuh. Ari ring. Siap, capek-capek. Kenapa ya mak itu mah? Kunaon Inoh? Dah jadi kanu aral merangkeun teh. Alus nempo eta nama kawas kolecet. Yang sahabat gue tuh kudu dipepungan wae. Lain nyiksa kumaha caritana. Cek ulah baru panjang-panjang Teu deui. bae da eta mah geus jadi karakter Nabi Inoh mah kitu. Kudu sabar. Cing, can pagunung mah jeung salakina mah karek ngabandungan. Gitu. Cing atuh akan cobi usaha kawas batur. Batur wae usaha teh maju sagala aya ngabikeun ka sagala kabeli. Ari hita hirupan urang. Cing sabar we atuh. Da beureunan kahirupan urang teh geus sakieu kanyataanana. Wayahna we kudu narimakeun. Kana rezeki ti pangeran ayeuna keur teu dibere wayahna we sabar. Kurang kumaha atuh akang mah pan usaha nyiar tareka tapi pan eueuh heueuh pausahaeunana. Wayahna we sabar. Ya, ari jadi pamajikan mah saeutik henteuna kudu nampi kana naon rupa penghasilan anu jadi Sakilo. cicing ulah sok miheulaan ulah ngomong anu merangkeun mah. Tok. Anu jadi salah ngarti. Hah? Ya urang lain teu ngarti Kang Kemet. Lain teu ngarti. Pokona mah hayang galipe atuh hirup teh kawas batur. Daru masa di Aku nyiksanya itu kan dongeng. Lain dia tukang genang harewos, maka kakak tukang heula sakedeung. tah itu akan anu mantap abdi teh nepikeun ka ikhlasna dikawin ku akang teh bakat tingku hayang rumah tangga jeung akang tapi buktina geuning kayang rumah tangga abdi teh dugikeun ka kieu ti isuk buru nepikan sore jadi akang teh kawin ka tengah diu mari jeung diu mantak keur sadiri di Kali deui akang warek nepedinga. Itu mungguhin jodoh pati bagja cilaka iwalti Gusti Allah anu kagungan. Da akang ge lain teu hayang beunghar teh lain teu hayang. Ngan ari akang masuk sieun teu bisa mawakna lamun hirup geus beunghar kalah beuki adigung adiguna gede hulu tanpa mere mawe ka sasama barikeun kanu leutik ogenan kalah loba ngahina da asa aing rupa pangbeungharna sok adinya garut sok we garut sok adinya sok itu we heulanya dina acara dongeng mah bisi panasaran dan urang tiasa sasarangan deui gitu ngalangkungan channel kamu urang sadaya nya silaturahmi simkuring Mang Acil Gentra Suara oge alhamdulillah sasarangan sareng Gentra Suara Production mohon oge dirah-rah ku para musisi aya Septika
aya Cep Ruslan. Alhamdulillah kanggo sadayana ieu Mang Kode, ieu Abah, ieu aya Oces. Mohon anu teu acan wano salampang wano wae alhamdulillah saureka. Mohon syukuri biasa nepangan ngalangkungan saung ngabuburit Mang Acil Gentra Suara. Alhamdulillah dirojong oge didukung ku alpukahna Pongson mangrubikeun audio sound system nu alhamdulillah biasa sarengan gawe bareng sareng Gentra Suara Production-nya. Kita mohon oge haturan urang teh kantun sababaraha dinten deui goning urang mapak ngabagiakeun dina hari raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Urang sami ngalubarkeun kieu nya sagala rupi rareget anu aya dina salira urang kembali ke fitrah teh suci kembali ke kesucian. Mudah-mudahan lengkah tur lampah urang nggoning urang ngojayan renghap dina kahirupan sesak sabaraha deui da urang mah anu apal wating menit engke jam engke poe isuk minggu isuk bulan isuk tahun isuk sanu apal. Mudah-mudahan urang sadayana dipaparin kasehatan kabagjan kasinugrahan disehatkeun diparekeun rezekina dina sesa hirup urang ayeuna nya. Mohon oge hatur nuhun sakali deui dina nggoning acara ngabuburit ieu sadayana anu parantos hadir anu parantos sempak merbayaksa tinu caket tinu tebihnya Acil Gentra Suara ngaturkeun permios sanes teu sono pamitan sanes besenang dipungkas billahi zulhad wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak per mios.